Tuna lampah eta. Kocap pawontening di daerah Marga Sopan. Marga iku jalan. Aduh, Sopana itu leuweung. Di satengahing leuweung taya sanes aya aleutan urang-urang Kurawa. Anu maksad Bade milarian syarat kangge nikahna putra Prabu Duryudana. taya sanes syaratna teh Kedah aya pangapit panganten istri sakembaran itu kayanan. anu mimpin ieu para Kurawa taya sanes Residorna. Anu dina waktos ayeuna nuju ngalirenkeun kaca pelumampah dina cadas anu ngampar. Taya sanes Residorna anu mimpina hiji pandita anu weruh, hiji pandita anu sakti mandraguna. Nuju ngempelkeun ngalereukeun capelu mampah para Kurawa dina gendinganipun waledan Kang Tumindak.